Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sampurasun kasadayana, mugia urang sadayana aya dina panangtengan ti Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari rezekina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui hanja carita dina judul Kasarung ka tempat munjung bagian ka 14. Mangga kasadayana caraketan. Kagocapkeun di tempat pamainan ngadu hayam di hiji jongkok warung dan gantar ke diuk we duaan cenah jeung hiji jalma anu katelahna Den Murdani. Eta nu ngaranna Murdani teh satuluyna nyarita deui. Ai goreng bakar sial euy mah teh yo. Aduh nyata tuh keur karasa kieu teh. Sok pararusing goreng mah. Ampun abang ya, lain tersononya ya, kuring marek pamit ya, geus segarana ya. Ceuk eta Murdani nu satuluyna leguk deui cenah, manehanana teh nginum kana kopina, terida tidinya manehna hanyat cereng cenah. Barang bayar ka si mamang tukang warung nu satuluyna mah leos cenah, idit ninggalkeun eta tempat. Teu lila tidinya si mamang tukang warung nyamperkeun deui bari niat meureun arek nyokot kana tobasna ti Den Murdani. Si mamang nyarita, tunggu nya jauhnya yeuh, amang mah arek ngaberesan gelasna, bisi murag atawa katoker keur maeukeur deui tosep ieu jam geus dibayar ku si itu tuh bangun nama jelema teh eta teh keur sial meureunnan. Ngadon amak-amakan ujung ngomong teu pararugu geuningannya jang, ceuk eta jalma teh bari ngelap kana meja ngangkatkeun kana tobas urut Murdani teh. Kitunya ari jalma nu main mah beunang nyamangnya istilahna mah lamun meunang tuluy-tuluy hayang meunang deui, jadi mungkin gelo hayang tuluy-tuluyan meunang malahan mah teh kasaep deui pan biasana ge lain hartana oge ain aku mau dina elehna. Eta kitu we jang. Hari pamainan anu saperti kieu mah lamun arek dicontohkeun mah sarua jeung gelut jeung pasea, nu meunang jadi areng, nu eleh jadi lebu. Eueuh pada leheungna ngan meureun pedah lamun arek dibebenah teh mah tibang istilahna mah gayunkeun kana karasep. Kitu we meureunan asal suka jeung senang jeung nutup buku anu puguhna mah beakeun duit we, padahal mah nu model amang mah ceuk amang gitu neangan duit teh osok hese kade jang. Ari aek niat nempo mah nempo we jeung kadenge cenah arek neangan jang tempat dagang lain kade kabawa ku sakaba-kaba, ceuk eta jalma si mamang tukang warung. Nyata kitu mang kuring ka dieu teh niatna marek neangan tempat yang usaha gitu, sugan we gitu tah aya tempat merenah jeung bisa dagang di tempat ieu. Tapi katingalina mah dina aya tempatna oge asa kurang sreg kana hate jeung palalawur we deui, sabab kabejakeun lamun dina aya paseana cenah sok kabarerang kitu eta teh bener mamang. Jeung nyana lain nyingsieunan lain mung aya nu nyaingan aya nu dagang di dieu. Ari dagang mah masih warung kopi oge heug mah bae, sabodo teuing da aya palebah rezeki mah meureun pangeran nu ngatur. Tuh berarti tuh ge aya warung sarua sok aya nu meulian ka mamang osok, malah masuk aya nu ngasong istilahna mah kopi-kopi atawa kadaharan mah sarua we pada boga milik rezekina meureunnan. Tanya tak gitu resiko nari di tempat pamainan seperti kieu mah
Dina aya pasehan aja, tak bener kos bieu cek ujang, sok kabarerang. Ceuk si mamang tukang warung teh. Bari manehna aya mah geek cenah diuk maturan ka Den Gantar. Den Gantar dina kitu nama bener we cenah jika jalma biasa anu keur neangan piusahaeun tempat jam dagang teu nyeri-nyerikeun keur nyerian jalma anu rek diincerna teh ya. Keur maeukeur deui cenah da kakoncara sakumaha anu geus dicaritakeun ieu Den Gantar teh samemehna mah jalma anu bener, jalma anu kabejakeun teresep kana pamainan saperti kitu. Rada lila cenah ieu Den Gantar teh uplek we ngawangkung jeung si mamang tukang warung. Samangsa-mangsa poe geus maju ka panas, panon poe geus maju ka tengah-tengah langit. Kira-kira tengah poe Den Gantar satulina mah pamitan we ka si mamang tukang warung sabab meureunna manehanana geus sugep hate geus laksana kana pamaksudan da niat anu mimitina oge geus kalaksanakeun nyampurkeun hiji nganyampurkeun caina sahingga bisa asup kana beuteung jalma anu diincarna rek disebakeun teh. Kebat lumampahna Den Gantar satuluina manehanana teh ini cenah ninggalkeun eta tempat panyambungan hayam teh tempat parangi ngadu hayam langsung we buru ka imahna balik. Sanggeus nepi mah manehna teh cucul-cucul kana bajuna tuluy dayagdag cenah diuk dina kursi sofa di tengah imah bari ngeureuhkeun kacape diiskeun hate sabab mangsa poe waktu harita meujeuhna panas jiga anu usum katiga. Padahal mah kawilang masih keneh usum hujan harita teh. Kakocapkeun dina kaayaan peutingna Den Gantar ngimpi deui cenah ayeuna mah dipangihan ku Ki Baralak teh dina kaayaan ngabejakeun yen panyebana jalma anu dicaoskeun ku Den Gantar teh geus ditarima cenah geus dicokot ku siluman. Satulina dina kaayaan isukna karasa kana hatena Den Gantar bang baluh hate boga hutang sieun cenah bisi manehanana kudu dicokot ku siluman. Plong cenah ngarasa plong sabahagian masalah atawa raragan hatena geus rengsek kalawan geus nyebakeun jalma dikirimkeun jadi caos ka siluman. Tinggal sarupa deui yeuh bereskeun kana kahirupan aing. Heueuh deui da ku aing teh dienteu oge ka budak mah nyaah ka pamajikan ge nyaah. Aduh kumaha atuh kumaha ceuk Den Gantar samangsa manehana teh liuk cenah ditepas imah hareupna bari nempokeun weh ka jalan nempok nu lalar liwat jalma ngahibur hate meureun maksudna mah sabab jiwana atawa dadana pikiranna mah keur kaayaan masih keneh rungsing ngeunaan perkara rumah tanggana. Cak urang tunda sakedap kaayaan Den Gantar anu ayeuna cenah dua masalahna anu geus beres sarupa tinggal sarupa deui masih keneh can aya bongbolongan. Urang tunda heula sakedap urang caritakeun kaayaan Den Murgani. Kakocapkeun Den Murgani samangsa balik cenah di tempat panyambungan hayam tempat ngadu hayam teh kebat lumampahna teh langsung muruk ka imahna. Tapi samangsa manehanana geus nepi ka buruan imah anak wahek teh cenah manehana batuk tika ngaluarkeun getih sagala rupa. Horeng si bana horeng eta teh geuningan Den Murgani teh hiji budak jajaka kawilang masih keneh budakna Bah Widura teh. Nah Bah Widura ieu teh Bah Surdi Bah Surdi teh jalma anu sarua oge munyung nya ka Ki Baralak.
Horeng si bana horeng ieu Den Murdani teh kaasup anak salah sahiji anak tibah Murdani jalma anu oge munyung kaki baralak anu cenah jadi panyambungna dianter Den Ubed mimiti dianter hayang munyung kaki baralak samang-samangsa ongkek-ongkekan ieu Den Murdani teh cenah di pakarangan imah kabeneran cenah Basudi teh keur diuk malahan mah samang-samangsa nempo cenah ka budakna anu teu ujug-ujug batuk-batuk nu saturuna ngutah-ngutahkeun getih anu asalna ieu Basudi teh arek ngamek sabab cikeneh cenah isuk tadi ieu Dan Sudi teh ngajual 2 anak domba dipake bermain ka tempat panyambungan hayam ane tadi nama aek dicarekan tapi ningali kaayaan batuk-batuk tika ngaluarkeun getih saperti kitu mah ieu Basudi teh ngarasa watir nu saturuna mah lumpat bari nanya anjir wah Murdani kunaon anjeun deui Murdani ceuk Basudi teh bari nyangkeh ka anakna anu bungsu anu paling dipika memetna sabab Bah Surdi teh cenah boga budakna teh berdua-duana lalaki jeung awewe anu nyikalan awewe geus kawin geus ngumbara geus dibawa ku salakina nu saurang deui nyatana bungsuna nyaeta Den Murdani teh ayeuna geus keur nyangkeh we ngalehleh sabab geus batuk tur ngaluarkeun utah getih teh. Aduh, kunaon ieu budak kuring, tulung ceuk Bah Surdi teh minta tulung sabab manehanana ngarasa teu wasa cenah nyaksian kaayaan budakna anu saperti kitu bajuna geus geus beureum sabab beureunan getih anu kaluar tina bahamna teh teka ngalempereh oge kana bajuna keur maeukeur cenah bajuna teh dina kaayaan warna anu bodas kaciri pisan beureum ketirna beureum tina getih rob cenah tatangga Bah Surdi teh nyalampurkeun nu satuluyna mah teu loba carita nulungan kana kaayaan ieu Den Murdani teh samang-samangsa ku palebe dipariksa dina kaayaan Den Murdani geus aya di jero imah atuh kuak cenah si Nini Murdani mah si Ambu Murdani punten si Ambu Surdi pamajikan Bah Surdi meureun kuak nyerewet ceurik sabab ceuk kilebe mah ieu Den Murdani teh geus teu aya nyawaan geus tinggal layona teu kapulung sabab batuk nu ngaluarkeun getih teh. Aduh, kunaon atuh budak teh Bah Surdi yo jika aya anu saja sabab sejen ieu mah yo ceuk kilebe teh ngawangkungkeun kaherananna sabab Den Murdani teh cenah teu geuring heula tapi tuluy palastra ku sabab anu sakitu dadak-dadakanana. Bah Surdi dina kaayaan paroman anu sedih ngan ukur melong weh cenah kaki lebe sabab beureut manehana lagi teu nyaho sabab musababna teu ngarti kana anu jadi pasoalanana nyaho-nyaho budakna geus palastra we kalawan sabab anu dadak-dadakan teh. Beja mawatna Den Murdani sumber pahak we langsung cenah kasakuliah lembur na Bah Surdi mah nu saturena mah beja warta patepa teka eta beja geunaan maotna anakna Bah Surdi teh nepi oge cenah ka Gan Ubed anu oge ieu Gan Ubed teh nyumbat pisan jeung Bah Surdi sabab ngarasa kahutangan budi cenah ku Bah Surdi bisa dipapangikeun jeung Ki Baralak bisa nyambungkeun manehanana diajakan jarah ka Gunung Pasir teh. Eta warta jeung carita tapi oge cenah tika ka emper-emper nyatana nepi ka Den Gantar
Harita teh cenah si Aki Lanyang teh eker balanya we ka warung samang-samangsa ngadenge beja ngeunaan maotna hiji juragan anu nyaeta Bah Surdi teh budakna maot kalawan dadak-dadakan jeung geus kakoncara deui cenah ti ka Kalemur Cibanda anu ngaranna Murdani teh jalma anu tukang main osok resep kana ngalampahkeun perkara-perkara anu galoreng. Bah Surdi kakoncarana jalma anu berat beunghar ari anakna kakoncara sok resep kana pamainan atuh ku dua perkara anu kakoncara eta teh babari pisan sumebarna beja jeung carita ngeunaan maotna ieu Den Murdani malahan mah katamahan meureun kalawan maot anu dadak-dadakan. Ki Lanjang satuluyna mah balik cenah ti warung eta si Ibi anu manehna geus balanya teh samang-samangsa nepi deui ka imahna Den Gantar kuprak cenah manehna teh nungna kana balanya anana nu satuluyna diuk deket pisan jeung Den Gantar anu nitah kabah ka si Aki Lanyang diuk gigireunana. Tadi ukeula dirinya Ki. Aduh kuring teh hayang nanya eta peda jeung peuting teh aya Ki. Ayo ada. Syukur sok bangolahkeun nya. Lamun digoreng garing rada ngeunah bangunna teh jeung pangnyamelkeun tah nu lekoh. Kuring asa hayang dahar jeung eta tah. Jeung goreng peda ditambah jeung eta tah. Aduh jeung peuting bangunna nikmat ieu. Ceuk Den Gantar teh ngabejakeun pamentana ka Ki Lanjang teh. Sanuhun Aden, eta mah kuaki sakedap deui urang sadiakeun sabab sauna tos asak tos diaklok waki teh samana oge atos didamalkeun tinggal meureun ieu mesekan kana peuteuyna jeung ngagoreng kana ieu pedana. Tapi mun bisa mah eta peuteuyna kumaha tong dipesekan Ki sabab kuring masuk resep bari dahar teh bari masekan peuteuyna. Mohon mangga atuh. Tapi ya Ki bieu teh asa rame-rame aya nu maot-maot gitu cenah mangka dadak-dadakan gitu saha eta Ki sugan meunang beja ti warung. Mohon eta teh oge ngandung eta teh mio ti warung mah geuningan nu nyaritakeun. Cenah meureun alam dunya teh ayeuna mah rada tenang bosan. Nah kitu. Da hubungan aja zaman nu maot Ki. Eta kapan nama nu maot teh anu kakoncara osok nyeun kagorengan di lemur-lemur resep kana pamainan jeung sok nyeun kaributan we lamun cenah lah main teh osok adat-adatan teh osok jadi gelutan sagala rupa malahan masuk nu tuluy lamun eleh teh tinggal wani-wani megahat ka jalma anu meunang. Saha nu maot teh Ki? Eta anu adanya ku hakim mah cenah murdani kitu cenah. Mun teu salah mah manehna teh anakna juragan beunghar sabenerna mah eta teh. Atelahna teh saha aku dengan Bah Surdi kitu mun teu salah mah. Ceuk si Aki nya jelaskeun. Bah Surdi sasa pernah ngadenge eta teh nya anu kadege ku kuring mah jalma anu berat beunghar. Ceuk Den Gantar manehna lagi lain ku sabab ku beunghar-beungharna Bah Surdi tapi meunang beja oge cenah. Ti Gan Ubed yen Gan Ubed wawuna jeung Ki Baralak teh wasilahna cenah diantar teh ku Bah Surdi. Buah-buah dalam teu salah mah besok main mah si Murdani teh nyawa teh apalah anakna Bah Surdi. Aduh kebayalah tempat ini mulai nyamun jeung desa nu bakal nganyawankeun tapi aduh power aya tungtungna. Ceuk Den Gantar teh ngarasa hariwang cenah eta kaayaan maotna Den Murdani teh
bakal mengket melit anu pada akhirna kanyahuan sagala rusiahna. Waktosna parantos cekap kagok episode 2 ayeuna. Kumaha lajengan cariosna? Mangganya di antos wae dina video-video saterasna. Wilujeng patepang deui. Permiu.